Sakieu ge kesuyuhan, boga babaturan, loba pengertian, kudu lobaan, terjadi pikiran atau susah babarengan. Sakieu ge kesuyuhan, boga babaturan, loba pengertian, kudu lobaan, terjadi pikiran atau susah babarengan. Sakieu ge geus uyuhan ka dieu ka ditu. Auceng, mau aku di mana ih? Mun lapar, pingsan ya. Sabar ya, Mun. Tuh, ibu gawaha. Ayo tuh ih, buruan ah. Buruan, Ceng, jalan, Ceng. Ih, buruan bae di masalah ayo nggak tahu Auceng ah. Yo, di dia tempatnya. Oh, di dia. Yo, gawaha. Wah, metahuinya. Oh, cokot bae. Nun nyawa. Tong sama-sama. Edan kabeh ya, Mak. Cek, mana iya ti tadi laukna teu menang-menang. Atuh sabar ngaranna ge ngusep. Lamun ngadaris karak cepet. Bener-bener kan? Cepet naon tah, Cek? Atuh cepet ngalalaukna. Oh bener-bener kan? Atuh mancing nasi di air gede, laukna bisa ngojay kemana bae. Ayo Hana ngomong non bae. Ngomong bahasa Sunda can lancar Han. Belum, Cek, diajarin emak abah ge lieur. Oh nggak apa-apa deh, yang penting aing bisa ulin deui jeung sia. Oh bener-bener. Oh gitu. Cek, balik yuk. Kayak deui mancingna, laukna geus sarebeuh meureun. Oh bener-bener, hayo atuh. Geus lah, hayo kaburu magrib. Hayo atuh. Ah, Cep. Oh, yang ada semua kepanggil lah. Oh, atuh doi emang semua kepanggil. Punya yang kesel jasa di apes ketemu waniran lah. Sayang baik punya. Terus Acep ke mana doi? Saya itu boy baik sorangan. Aing dekat dia, motong jalan sampai cepat. Atuh doi, Acep lewat dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mon. Gerakan tadi buat apa Walaupun kena dimakan huinya. Ceng, aku nyobain satu ya, enak nggak? oh nyokot baik. Ya atuh ngeunah jasa Mas Saat. Emang Mas Saat belum pernah nyobain? Belum, Mun, aku belum pernah nyobain. Enggak sih gerakan pasti katagian deui dan deui. Ih ya tahu Ceng, deui dan deui. Oh, Ceng, deunya. Ngeunah, Ceng ya? Ngeunah lah makanan favorit aing. Amun. Iya dong, hidup hui jeung hui be. Yo, hidup hui, asal oleh. Ai malbok kuis sadaknya. Nambah parah nu ieu. Enakan Sat. Ngeunah, Ceng. Astagfirullahaladzim. Ceng, mun, sat. Takal wisata mencabut baik. Acep, nuaha Cep ya hayang. Ih, embung ah. Haram. Entah tuh Cep, kanus bebe jangan lagi kawaha. Hosat, amun. Heeh, tapi wahana eueuh Cep. Auceng nu menta, mumun jeung Mas Saat anu ngajawabna. Ih, tamumun bocor jasa ih. Yo, ceng, sat, mun. Cak guru ngaji Acep ge. Amun nyokot atau ngalapelakan batur tapas pengetahuan anu bogana atau henteu ngomong menta ka jelmana langsung eta ngaranna maling. Ceng, mun, sat. Nyokan kalian. Oh, jadi dia ha? Lu ngalawi aing, pantesan usah tanggal ha? Tuh kan. Ai hui aing. Tenang wah, tenang. Sah. Hui aing nu ngaret. Kita tenang ku sia ha? Aduh, hui sia nang urusan di aing ti leutik ieu ha? Geus gede dihakan ku batur. Kapangi ku aing ka budak ditambul ku aing ha? Cep. Geus wa. Geus
cek maghrib, kurang balik be hayu. Rezeki mah anu ngatur, Pak. Ayo balik. Dengan si aing malah. Buya aing lah Cep lah. Wih, ya geus gede mah. Ya kan ku batur. Wih, ya aing akan bisa dahar ya Bang. Bahagia ha? Bahagia, ha? Tom, kenapa sih diruyuk itu, ulina, ha? Aduh, ayahnya anak ditikrekeun di bayi mah beung aing yeuh kunya anak. Nya karek ge hade. Tenang, Tom, aing keur bahagia, aing keur bahagia, mau dinanaonkeun sia ku aing, ha? Ainaon wa? Lamun ninyakeun wa tomo mah teu nyaho tomo. Nyaho keur di imah meureun tuh, keur ngelus-ngelus embe. Seh, Tomo, aing mulai nanya kedua sia. Hah? Emang niran sok ngelus-ngelus embe gitu, ha? Atuh geus kakebelan sorangan teuing meureun. Bisa jadi kitu nya na. Jadi, kaniran bisa jadi kitunya, ha? Jangan lah, aing ka sawah. Saya kieu mau ka sawah. Malah wa. Heula bae, tomo mah dik nyalan madok lang heula. Oh, tuh nya. Oh. Hade wa di jalan. Oh. Tumben eta wah bagian jasa ngajak aing ka sawah segala. Biasanya teu kitu-kitu amat eta wa. Aduh. Ada aing teu bisa keluar. Wah, tolong wa, aduh, wa. Ada aing dicekek. Aduh, sia. Puguh cekek aing. Ya. Orang. Non bae sonir, main hooh bae. Ya, kumaha aturan? Petani mah kieu, melak hui jadi hui, melak jagong atau jadi jagong. Aturan. Nyo, akhir sok hayang joget aing mah ngobrol jeung sia. Heueuran, aing ge sok hayang daang aing lamun ngobrol jeung sia. Lapar aing jadina. Kumaha nir kedeung peuting mending atur aing ulun ka imah Rangda. Dek teu. Rangda nu sebelah mana Ran? Imahna? Itu tuh nir, nu belah itu tuh. Boga anak kedua teh nir. Nyaho teh nir. Nu mana sih Ran? Teu nyaho aing. Sok pura-pura teh nyaho bae sama nir lah. Serius teu nyaho. Kitu bae sih sia malah. Ngomong bembung nir lah. Geus cep ulah sedih. Geus lah aing dek lempang heula. Yo. Hoi nir. Naon da sia Patar eng? Sadek daek kita ngomong. Mun lapar kudu urang dahar. Hayu, jeung naon dah? Di sayur baut, kunci L, kunci tang, linggis, minumna oli, daek tuh. Adat-adatan bae. Kudu ngote. Ih. Udah kamarnya nya kebal jasa. Jago, kenal cacing meureun ya nyana. Kagetan ah. Dar. Ih, cacing gendut ngagetin aja. Ai, cenah jasa. Segala ngomong Melayu. Geus kadang naon sia? Mentasnya kan lauk arwana, bener? Malah nanya ka aing bener. Atuh pugu sia, bener apa henteu? Atau cek aing Sia mah mah kebel, bener-bener bae. Selayu urang beli we. Embung, ayo beneran. Embung. Cacing mah, embung. Embung. Dalam hati, punya istri dua, Kunaon maneh wah ha? Bangunan senangeun amat. Cendaangnya. Seh, nir, beudang aing mah geus seubeuh. Seh. Atuh geus seubeuh mah sugan teh lapar. Aing tadi nandek nyokot sangu ka siniran.
Niran, kadek diuk. Kunaon emang jeung Niran? Ada cerita ya. Kunaon? Aing keur bahagia siapa ngomong masalah Niran. Kunaon emang jeung Niran? Atuh palatok aing padu dipindahkeun bae ku bebeungeutna. Kumaha aing teu kesel, hah? Aya kesalahpahaman meureun wa. Seh, Nir, salah paham kumaha? Jelas-jelas aing nyulis sorangan, ha? Ulah. Bau tokek kabeulem sia. Ih. Nir, gitu amat. Teh, geus nyampe ya di kocak eta 3. Nuhun ya, Mang. Ya neng sami-sami. Teh numpang tanya, iya benar kocek RT 3. Neng. Mohon bener ya kocak RT 3. Nyaho imahna Manung tuh teh. Oh, Manung itu imahna, Neng. Oh, nuhun ya teh. Sami-sami, Neng. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Saha inya? Gelis amat. Ta Bibi. Iya Yuyun, Bi. Halo Bibi, anak nama Nining. Oh, Yuyun. Nah, benar. Bibi karak inget. Di Parabanau, ieu neng geus gede kieu. Para bangke jual tuh Bi, masa paralon. Oh, geus cawene, gugelis. Ta Bibi bisa baik. Uceng jeung Mumun ka mana, Bi? Tuh, nya mah ka Sarawah Arulin, balik lagi sore meureun. Antri Bi ke sawah. Geus kebeli ya teh ulin jeung Mumun jeung Uceng. Yun, atuh pencape nok. Daang heulana tuh kedeung karak urang ka sawah. Emang aya Bi kejona? Oh sih basa-basi doang Bibi mah. Bibi dicandaang ti Mumun orok kene. Ta Bibi. Geus atuh bilah, ayo antar ka Mumun. Geus kebel tante ka timu. Itu Geus hayuran balaya keur Geus masak. kajeun ke bae atuh ih. Geus ka Geus geus ya jauh sawahna ya. Geus kajeun. Hayu inget abuh ini. Pemandangannya bagus ya. Ini kali apa sih namanya? Cisadane. Oh, Cisadane. Solole. Tuh Acep tuh. Sat, coba ntar lu tanya Acep, tapi pakai bahasa Sunda. Jangan bebelepet ya. Ayo. Ayo. Ngejap. Sendirian aja kayak kiper. Astagfirullahaladzim, Ceng, Sat. Datang mas, assalamualaikum kek. Acep, poho. Cep, aduh kemana? Biasanya sama kamu kan? Ente nyosat. Saya skene kali. Nyauta budak. Janjian doang kumpul di dia. Pokoknya, dasar tukang bohong tuh aduh. Sabar, ini nama kedua ka dieu. Mau nggak bohong ini nama. Lah, maco Acep baik. Uceng percaya baik ieu ka Acep. Ya saat. Yo, percaya baik lah Uceng mah. Ceng, bikin kayak gini. Sat dia masih Sunda bikin bebelepetnya. Ucep kok tadi keur ngicing. Ceng, apa bahas dari si Ceng? Dia mancing-mancing, Cep. Ada naon sih seserian? Tuh kan Ceng gede. Ada apa sih ketawa-ketawa? Kamu kenapa sih, Ceng? Ilusori. Ih, Ceng, ini apaan sih, Ceng? Kamu nggak diajak-ajak? Jadi gini Sat. Kalau Satrio bahasa Sunda lucu. Sudah ntar Acep ajarin. Penting aja Cep, sambil nuan aduh datang. Udah ajarkan. Emang bahasa Sunda aku masih salah, Ceng, Cep. Bukannya salah Sat, tapi berlepet, tematut. Terima Cep, kalau udah bener dibejakan kamu mana ya. Sat. Tahu nggak Sat? Artinya bebe lepet. Bebe lepet. Gak tahu aku, Ceng. Apaan sih, Cep, bebe lepet? Emang naon Ceng berlepet?
Itu nyaho uceng ya. Aku tahu nih bebe lepet. Apaan Sat? Temennya babi ngepet. Aneh. Beneran? Satrio. Cuma mau bilang, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe YouTube official Temulawak. Atuh mancingnya sih di air gede. Lauknya bisa ngojek kemana baik. Ayo anak ngomong non baik. Ngomong bahasa Sunda kan aja ya, Bang. Atuh sabar ngaran lagi ngusep. Cek, mana iya? Salah paham kumaha. Hah? Jelas-jelas aing nyeuleuh mata gue. Salah. Action. Action heula, Wak. Bagian amat atuh jelema. Tumbelan ngajak aing ka sawah. Sah! Aing ngadakeun wasiat Tomo. Aduh, aing. Ada aing pohong kata-kata. Cep. Sendirian aja ke kiper. Deng, sat. Aing bingung. Sat. Coba. Buat saya di makaan. Salah. Coba. Jon. Hidup Hui. Duh, itu. Bujuk dah ngenakeun awalna doang eta omongan. Akhirna nama Ay, eta bibi. Astagfirullahaladzim, maaf. Action. Bibi kan ngomong. Ay, eta bibi. Iya Yuyun bi, ala bibi. Anak nama Nunung. Panining.